Ah, jika isuk mah tulus antri bibi ke puskesmas yuk. Naon di bibi duka rasa? Teu karasana naon padahal mah Harapan ka puskesmas mah berenang ajang nu gering bi, lamun bibi gering kakarek dipariksa. Eta sugan naon nawak bibi karasana kumaha? Wah, buah anu natenya ari penting-penting teu bisa sareberang bibi mah. Nying. Anya aing heueuh we ampun teuing bibi aing serempak deui wae ieu. Please atuh bi nya heueuh atuh pan peuting-peuting. Arek sareberang kumaha? Aya wae ieu anya. Kukang. Brad, ari di nyangingu hayam teu? Nyangingu atuh jang naon urang mah tapi hayam wae. Ngingu hayam berarti. Loba hayam mah betulin. Justru aceng mah embung, Brad. Ngingu hayam teh. Nah, Nya balangsak be, Brad. Kadar hayang hudang beurang lamun tas capek hese, Brad. hese kumaha teh? Kapan eta teh, Brad? Senage lamun urang hudang beurang teh kaburu rezekina dipatok ayam. Mata aceng mah teu ngingu hayam. Henteu kitu konsepna sarocing. Ye, paribasa eta mah, paribasa. Da anger, ceng. Lamun misalkan didinya hayo wae hudang beurang teh hudang isuk-isuk, anger. Najan teu boga hayam didinya di imah boga marmot engke di anyar dipacok marmot. Rezeki didinya teh. Paribasa eta mah. Ripuh aya sarocing ieu. Keur naon di kos? Brad. Iya kosim teh aya rencana hayang ganti pagar ieu selapuk tingali. Oh, atuh ganti atuh. Ku beusi sakalian meh awet kos. Atuh Brad. Teu cocok di pilemburan mah beusi mah. Kurang estetik anjir. Awi atuh. Oh, atuh moali awina atuh teh ayeuna sok aing dibantuan gampang. Kieu mah. Meulina ti mana Brad cek didinya Brad nu alus Brad awi euy. Atuh ki oding oge tah halus di kebona. Kamari kosim geus meuli ti oding mah loba deui. Gagah meuli awi ti oding mah. Barolong kabeh nyieun. Anjing. Anggar si kosim ya ampun teh. Sirah sia tanu bolong mah nya si ieu anjing. Ya di mana-mana ge teh awi. Awi mah barolong di mana-mana ge kos. Si teh arek awi gomong, arek awi temen anjir. Arek awi tali barolong kabehana ge. Si lamun misalkan hayang ieu mau dikai atuh kai golonongan. Mabukeunna sirah tah. Anjing, sing wae aing ngobrol jeung si em. Aya wae ieu anjir ya. Ulam sampe. Bi, urang ngadenge ti batur ieu. Ceunah bibi teh baheula mah sinden bener teh. Bener atuh Aslina lain waduh. asli kacida malah disebut nage eta sinden bekeh bibi baheula. Naon sinden bekeh anjing? Sinden beken meureun bi. Sinden beken. Sinden bekeh cenah nya. Eta baheula bibi. Osok mawakeun lagu naon wae eta tah lagu sinden. Poho deui paling ge lagu ieu ya entok mulang gitu geuning. Terus Menjair mundur. Terus ekek naon? Kode eta. ekek pae. Tah heuh ekek paeh. Paling tutup ku lagu ieu tilindog celentong Ke araraneh ieu nya lagu buhun anjir. Luar biasa budak aya mah arapaleun anjir. Ai karemong kaya sok dibawakeun ku bibi. Lah tara lah. Eta sugan bangbung hideung. Osok. Bung deh lah banu kasurupan osok. Nya. Nah atuh maki jeung eureun ayeuna pan bibi ngora keneh. Rudet asok pada nyolokan bujur dina panggung make nyere. Manya. Anjing colokan. Arariseng mun barudaknya. Nya. Eta cing bibi sugan saha inget keneh itu barudak sok nyolokan teh hanapeun panggung eta. Ah paling si Kosim, si Aceng, si Emo pemiluan deui osok. Pasti si eta.
Kalau aya aing ge pasti aing ngiluan. Kebayang we colokan kieu nya sarajet bujurnya. Nya samenyon etaan ge gini, ah. Parah. Benar. Daripada dirojokan gitu mending pangsiu deui bija. Heueuh lah. Benar. Hah, bisa wae ya ekek pae ya. Brad, kenalnya orang ayeuna tepuguh rarasaan. Sugan atuh nanyakeun ka aing ieu maneh. Para perasaan ge perasaan nu maneh. Anu karasa ieu naon ku maneh? Pokoknya mah gelisah we, Brad. Deing atuh sih teh. Dari maneh gitu nyaho komo aing ngeureunana guys. Ya, kieu we lah. Da jelema mah sok aya dejapu ge. Pernah mengalami gitu. Sugan maneh keur di saat jiga kieu biasana osok manggih naon atawa osok kumaha? Cing biasana kumaha? Nah, biasa nama 2 emah logor, Brad. Naon sih teh? Eta mah sih teh paribasa nur abret itu. Oh, iya nya. Tong kudu make jeung nurutan atuh sih teh dianggapna anjir ku netizen teu kreatif. Teu kudu. Sereg we ka manesan mah. Biasana sereg. Kayak gitu nya, da ngeunahan nu sereg daripada logor mah. Sok naon cing naon? Biasana maneh kumaha ieu? Lain. Biasa nama. Urang lamun keur perasaan kieu teh aya nu bogoheun, Brad. Anjing, saremo. Ya. Ieu maneh tibana ieu nyimpulkeunna. Konsepna kumaha bisa nyimpulkeun aya nu bogoheun ka manehmu. Jadi kieu, Brad. Anu dirasakeun ku urang ayeuna. Lamun keur dahar hese sare, Brad. Mun keur sare hese dahar. Boa ebah. Para aja saremo. Terus panjang-panjang ngobrol banyak aing heueuh anjing. Mo normal sih teh. Manusia mah kabehna lagi kitu. Da di mana sih teh nu keur dahar anjir ngeunah sare. Nu keur dahar nya gudug ke sarenya. Parah anjing saremo ieu. Hah bisa wae ya iya ya. Anjir papatong jarum. Pak, bieu mah skincare butut wae beungeutna teh jiga artis gini nih glowing nih halus. Nya atuh beda di artis mah. Ya, artis mah skincare na oge nu marahal. Bibi oge mah nih mahal kamari menurut kredit geura skincare na. Aslina? Heeh. Bi aing nuin kan nyeridit ya skincare ya. Redang. Berarti lain salah dina skincare. Salahna dina anduk. Nah, dina anduk kumaha maksudna eta? Nyahoeun aing ya. Nu beunghar mah nya model artis-artis. Anduk teh khusus. Aya anduk jang awak, jang beungeut, jang buuk. Kan urang mah ngahiji. Ya. Anduk ajang bujur oge dikana beungeutkeun. Untung tah beungeut bibi teh sing kayoan ge guys ya. Tapi dah heueuh nya, ah. Kemek meuli anduk sing loba teh moal meuli skincare bibi mah. Anu lobaan mah sama skincare. Guys ya. Nah, jadi gitu merenanya ka ibu-ibu. Ya nu lalajo ya. Tips ti abdi mah merenan pami skincare teu mempan kana rarai ibu-ibu sadayana. Mending ge seueuran anduk we. Nya gitu. Kumargi bahaya eta anduk jang bujur dikana beungeut. Ya. Bilih sing kayoan. Kebayang meureun pamun teu sing kayoan nya.